Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sadayana. Jadi mau nama orang inek nganter kawinan dulur-dulur serahan. Berdiup di dia. Orang berangkat heula dulur-dulur. Jadi lamun ditanya di dia musim nan, musim hajatan di dia mah musim kawinan batur mah. Ya serahana mau nama ke Jalupang cenah ke Jalupang ke jero di UYU karak nyampe di perapatan sana. Orang amprok jeung anu nek seserahan tapi lain rombongan orang dulur ya mah per musim kawin batur mun nek serahan tuh lah bah. Ieu tadi MTS Cikayas ieu lamun dulu orang sok dagang ka dieu heubeul mah kuari mah jarang. Ieu urang saya di Ciakar. Di Ciakar muncul dulur-dulur. Cikayas teh Ciakar apal meureun sok ngalewat ka dieu mah mesti apal. Tiba orang di Muncul ya jambatan Muncul ka ditu naik telah mau nama pasar Muncul ieu pasar Muncul dulur-dulur. Di pasar Muncul ai sugan orang nek jalan ke ditu atuh ieu mah nek jalan ke saluran ieu mah Ciliman ieu mah atuh pemandangan ieu mah Ciliman kabeh saluran cai sugan orang ke ditu tuh lah jalan ke ditu ke Picung atuh geus nya orang lewat saluran bae mah sepanjang perjalanan orang neuleukeun cai we dulur-dulur. Iya anak orang cenah sukuna sing sireumeun hayang dilunjarkeun ka ditu lah sukuna je sing sireumeun leutik keneh sing sireumeun aduh. Tuh lah dulur-dulur lagi dan lagi orang neuleukeun cai saluran. Ieu tamu nama alumni pondok pabajikan orang dulur-dulur dari Cibonto. Ieu tah di dia mau nama-nama ya alumni korim sebel ngerti ka dieu. Panggil dia bae amporokan jeung nu nek serahan cenah ge. Oh musim kawin oge ya di dia masyaallah. Beserta ibu, tamu eleman bapak saya ibu raja, semangga diaturan kali kata. Dia anak orang secara rangkel, jenai cara rangkel. Tiba orang di warung sugan kunan boy daran warung sugan teu karti mimitina kumaha buat. Mengkol cenah ge belok horeng mah ka dieu yo. Sugan orang mah lurus bae. Cerada curiga orang mah tuh bener bae curiga ilah jalan ge doang ki ambrekan nih mah tuh jalan ge dak masyaallah kabina-bina ieu mah. Atuh yang perleuweungan ka dieu mah ya perleuweungan di bae ujung-ujung nama ya. Waduh adalah anak orang tah lah geus teu kuatin cenah ge ya. Jalan ke dulu kelar. Parkiran mobil dulu orang nyampe cenah ngajlot heula orang deler ieu anteu pat ge suku enak orang tuturkeun anak orang tuh lamun rombongan maroa parcel cenah orang ieu. Urang mau lah jangan ngapediokeun bisi riweuh. Hayu gerane bae gerane ayo ya pangantena mah mun pangantena lu mau nama pangantena ya karang nonjol rombongan orang anak orang mau nama tadi dipapak tuh lah kelar ayo kali bisa bersama keluarga Bisa dikon. nu akan jauh meni camual camoto ya. Saudara Idit Saifullah bin Bapak Karzani saya nikahkan yang bernama dia Bapak Sayuti kepadamu dengan mas kawin 2 gram emas dibayar tunai. Ya Aulia Sari binti Sayuti dengan masa kawin tersebut dibayar tunai. Ma sah. Barakallahu laka barakallahu barakallahu wa jama'a baina wafiqin. Geus sah dulur-dulur. Tuh lah pangantena keluar lah coba yang geus sah mah. Atuh aja keluar bae mah kira nyampeurkeun salagi hang sirah itu. Ulang aja sabar. Nya geus videona sakieu dulur-dulur.